Ayo tresna mekar ieu didagopakan tuker paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung ricitna manuk jeung seorna angin melit asih ngahariring oyakna dahang melitkeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago bakar geus nganteur ka pangantenan dago bakar nganteur nyantena ingetan cek beja cenah cek beja dago bakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago bakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka jugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara tobat alah wilujeng nonton kasadayana alah sareng yaya sareng sadewa ayo jang deui tresna mekar ieu didagopakan tuker paheut janji bakal sauyunan oyakna dahang melitkeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara kuring wakca
ngahaja arek balaka sugan angin wacaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring wakca hirup di tempat ngumbara. Tresna mekar ieu di dago pakar tuker pahit jang jebaka sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy dirbuah kawung ricit manuk jeung seorna angin melit asih ngahariring oyakna dahang musikeun rema panangan silih cepeng lembang mapai kaendahan alah dago bakar geus nyanteur ka pangantenan dago bakar asih mantep na ingetan cek beja cenah cek beja dago bakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago bakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara.